Nah ayeuna meureun maksudna kebangkitan orang Sunda. Jadilah orang Islam anu emang berbudaya urang. Itu maksudna. Urang tetap meureun ka pangeran urang ka Gusti Allah. Hiji-hijina eta meureun anu tetep yang Maha Esa sama konsep yang dibawa oleh Kangjeng Nabi anu terakhir kan kepercayaan urang. Maksudna ayeuna pade di ngahudangkeun teh. Budayana lain ajaranna. Lain ajaranana. Jadi kalau bicara masalah Jawa, Sunda, sebetulnya, nah ini kan udah diwiwiti KDM, Mas. Ibu optimis dengan KDM? Belum bisa jawab sekarang. Belum bisa jawab sekarang. Kalau saya jawab sekarang berarti artinya saya ngege mongso. Laras. Saya belum bisa jawab sekarang. Saya masih harus melihat dulu. Ini kan masih ledakan blur begitu. Ya. Blurnya ini anak wis kadung trauma Mas, 8 tahun. 8 tahun iki kaya yo habis 2 tahun nih. Itu pengalaman yang sangat-sangat sakit gitu kan. Nah, makna keberadaan leluhur bagi kehidupan kita hari ini tuh miturut Bu Sinta pripun? Napa? Aku mempunyai keyakinan bahwa leluhur itu masih jangkung jampangi anak cucunya. Sanes Aiban hari kamari teh naon ngintunan pokok budaya Jawa Ibu Sinta gitu. Oh nya Pak. Dia teh kumaha eta teh maksana teh Abah teh rada kirang ieu. Ya saudaranya teh kan jadi leluhur arurang teh teu mungkin cicing. Gitu kan. Jadi pasti bangkit ya Nusantara teh gitu. Nya meureun anjeunna mah kan praktisi budaya di Jawa Tengah. Dia juga sudah menyadari kebangkitan di tanah Pajajaran di Pasundan. Ya, lewat Bapak aing teh. Yang meureun tina ieu mah mun basa Jawa mah satria piningit lah gitu. Jadi orang mah meureun Siliwangi gitu kan. Kan si jiwa Pasundanna teh hiji teh Bapak aing. Mencintai budaya nya akar rakyatna. Walaupun lah anu teresep pada aya wae mau mungkin 100% resep gitu. Kada resepnya. Benar. Nyari anjeunna kan nyarios udah mulai tuh di Sunda bangkit. Sudah dimulai oleh KDM. Oleh Kang Deddy Mulyadi. Artinya kan kita juga menyambut baik lah mereka. Alhamdulillahnya. Pasundan. Jawa Barat sakitu urang luasna, penduduknya sakitu 50 juta lebih kan. Benar. Seueurna lah, seueurna. Hanya urang rek caricing orang Sunda. Orang Sunda kudu udang gitu tah. Cekang doang mah. Udang orang Sunda gitu. Orang kudu ngabangun daerah urang. Kudu kompak urang gitu. Memang sih ya tetenya diamati ku Abah gitunya Aisannya. Iya. Memang sosok pade dia teh benar-benar eta. Nah, ngayeukeun ngamumule karuhun Sundanya. Tapi eta teh kadang-kadang sok disalahartikeun nya kudu nyinir mah nya. Sok resepna teh sok disangkut paut jeung agama. Dan memang pan meureun ti baheulana ge ari ajaran Islam teh nya. Dimulai teh di agama Hindu mun teh lapan itu. Tina Hindu Buddha. Aya mah dulu teh. Tina Hindu nya. Pawayangan teh nya. Ya, jadi baheula mau urang teh kan masih kene awal mengenal Sang Hyang ya. Sebetulnya mah sama, Bah. Jadi kita teh dulu menyembah Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang. Terus masuk kultur budaya di India. Akhirnya orang jadi kebudayaan Hindu teh masuk gitu di urang. Akhirnya para lindah eta masyarakatnya sebagian. Ya termasuk kan ai Sunda Wiwitan mah kan
sarua sebetulnya Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya sederhana gitulah. Tapi kan orang mah esensinya bukan kita akan kembali lagi ke Hindu. Iya. So, kadang-kadang tuh paham Iya. duit kadinya nya. Ya, jadi jangan disalahartikan. Iya. Setelah muncul agama Islam, para wali itu yang membawa ajaran Islam ke Indonesia itu Nusantara, mereka sadar, oh ternyata pola dakwahnya tidak bisa serta merta ayeuna orang jejerowokan gitu bisa. Dia masuklah ke kultur budaya. Akhirnya penyebaran agama Islam tuh lewat budaya-budaya di urang, wayang golek gitu iya. Oh. Penyebaran agama Islam oleh para wali itu gitu bah. Seterang abdi nya banyak yang meureun kata pasti aya nulang ya sama tinggal di sisi budaya nah lah ya, sederhanana juga gitu. Tah ayeuna meureun maksudna kebangkitan orang Sunda. Jadilah orang Islam anu emang berbudaya urang. Itu maksudnya. Urang tetap meureun ka pangeran urang ka Gusti Allah. Hiji-hijina eta meureun anu tetap yang Maha Esa sama konsep yang dibawa oleh Kangjeng Nabi anu terakhir kan kepercayaan urang. Maksudna ayeuna pade di ngahudangkeun teh. Budayana lain ajaranna. Lain ajaranna. Nya tah hari kuno nyinyir mah nya. So kadang-kadang aduh ngajarkeun teh cenah budayana jadi titah nyembah teh ya. Nyembah patung. Nya nyembah berhala aduh ya Allah nya teh kadang-kadang diperatoskeun gitu nya ayeuna memang negara Indonesia teh ayeuna teh keur dibenturkeun masalah agama sih. Iya. Nya ku Yahudi teh nya. Kuno kitu mah gampang terpecah belah. Iya, benar. Ya mungkin kan di sisi lain eta teh komedi artikeun nama maksud nama gitu nya seueur urang Sunda nu asli teh can kenal jati dirina oge. Ya mungkin kan hari di bangsa di Jawa gitu nya pasti kaget. Budaya dimuncul-munculkan teh. Ya buktina kan dugi ka ayeuna teh dipimpin ku naon namina teh anya. Sapertos nu sanes lah gubernur gitu nya. Kan ieu mah masih kene mempertahankan budayana gitu. Sapertos ayeuna dipimpin ku Sri Sultan. Oh nya Jogjanya. Nah, itu kan tetap lah kami ditinggal mah sisi budayana tetap dikuatkan pondasinya gitu. Bukan berarti ayeuna ninggalna karena agama tanah pinu sanes non muslimnya gitu. Aduh nyata kadang-kadang dibenturkeun kana kitu eta teh. Ya meureun Bapak aing hayang orang Sunda teh supaya harudang kenal jati dirina deui. Eta. Ya salah sahijina nu kamari di ledageun lah gitu nya. Kudunya ka alam, kudunya ka sesama makhluk lah kitu nya ulah sampaikeun ka ngarugikeun da ayeuna kan lamun sampaikeun ka ngarugikeun eta ka alam balikna ka urang-urang. Sedangkan aya urang teh kan teu bisa jauh tinu kitu. Tinu alam. Jadi naman aya pendapat ama kieu. Yang namanya makhluk itu lain urang hungkul bah. Jelema. Kita itu bagian dari alam semesta. Ayeuna meureunnya susukan, ya, gitu kan, sungai gitu, gunung, alam urang. Eta teh kan meureun sarua makhluk, makhlukna Allah gitu. Pada di mah hayang ngembalikeun ke konsep eta. Ayeuna kan di urang digali teh Allah, dirusak, dieksploitasi gitu kan, kepentingan pribadi gitu di alam, sumber daya alamna. Pohon-pohonnya ditebang. Mata kemarin ayeuna urang kan menyambut baik ya kebangkitan Sunda. Urang teh ayeuna teh nepikeun ka viral ka mana-mana Jawa Tengah. Termasuk kan tadi si ibu budaya etanya Sinta sampai ini di Jawa Barat juga udah dimulai dengan KDM. Kebangkitan suku Sunda. Tah ulah disalahartikeun erek bangkit agama nah. Tapi budayana urang hirupkeun deui gitu. Lain ayeuna rek jumpah deui aduh pikiranna ya eta mah kurang ieu lah nya SDM rendah teh juga nu kitu nya SDM
tolonglah komentarnya. Hmm. Da ayeuna mah geus moal laku, urang separarinter teh Iya. abah. Sabarakali urangnya berbicara kieu orang Sunda teh geus parinter tong dianggap orang Sunda teh na bodoh. Bodoh laras. Jadi mungkin anu sanes mah apa anak orang Sunda teh si kabayan we. Tukang ieu boloho, Iya. tukang mungkin. Wah, Iya. ulah lepat tukang nyup. Iya tokoh anu sok aya ningannya Iya. Kang Budi daton sakumaha ayeuna aduh kana Jauh. hampir sami sareng. Karena Bapak Pasundaan kane namanya kana kasundaan Kang Dul. Kang Dul. nepikeun ka Kang Dul mah kan dimasukkeun kana lagu. Iya. Terus lagu. Eta ge kan dakwah meureun. Ya. Iya. Mengingat Mengingat ngelingan ka urang Sunda teh urang Sunda we bisa sok urang Sunda ulah-ulah sarare gerah harudang. Itu teh suatu iya nya naon teh pesan pesan ngan lewat nyanyi lewat lagu. lewat lagu. Terus Kang Budi Daton. Kang Budi Daton eta. Tak anjeunna mah memang pantes di anjeun teh janten dekanan Pasundan ya Kebudayaan. Ya, ini di Unpas, Unip ya. Unpas. Supaya mah dosennya. Dosen ayeuna terus naik. Alhamdulillahnya. Ya salah satu tokoh anu masih mempertahankan budaya Budaya Sunda lah Sunda. gitu ya. Orang- Kan ayeuna Pepeling urang unggul urang di oge nya punya channel Baraya Sunda teh. Apunten gitu kasadaya Iya. sanes kita berarti sangat tahu betul. Ya, Tapi kita mencoba belajar telah Belajar, kembali gitu. saling Belajar, mengingatkan. Saling kembali, mengingatkan. menghidupkan menghidupkan budaya. gitu. Nah, orang oke kan masih kena sering baca gitu ya. Iya. Oh, ternyata banyak lah gitu kultur. Orangnya channel itu meureun bahasa berapa persen lah tuh. Yang Urang mah ada masih di- kena enak ngawangkong kieu teh da Ya. daripada orang ieu mending kena di kampung mah kieu lah. Ya, Naon deui aya kawenginakeun teh ngawangkong. ngawangkong ngobrol ki Ngobrol bari Di ngopi tempatna gitunya ya anu kapungkur rata-rata orang Sunda garaduh ya. Iya, saung Sareng dapur. dapur anu sapertos kieu jadwal teh Iya. gitu. Jadi salah satuna kan meureun urang teh ngahirupkeun deui ya. Ya. di Budaya- dari budaya orang Pasundan. mah paling nyaman teh di orang Sunda mah ngobrol teh di dapur. Dapur. Nah golodogan kan. Rencana perkawinan, rencana sunatan, Sagala teh. nyakolakeun budak. Hek badamina teh Badami erek ulin deket dapur we. di dapur. Ruang tamu mah kosong we. Kosong. Di urang mah kitu kulturna teh. Lamun cek cara modern ayeuna mah meja makan. Nah, Ya. meja makan, Ruang makan Nah, gitu nya modern ayeuna mah meeting naon Meeting gitu nya. nanaon. Nah, kolot urang baheula mah ngarencanakeun sesuatu teh nya banyak Iya. sapertos kieu tah kaayaana jiga kieu gitu. Iya, kieu. Teh benten tapi supaya Dedi teh naon teh? Ya. Dapur itu sumber peradaban. sumber peradaban. Hal-hal besar itu pembicaraannya muncul dari dapur gitu. Nah, dapur keluarga anu harmonis. Harmonis. Tah, Ya kita Ya, leres. mencoba menghidupkan sedikit-sedikit lah. Mm-mm. Bari urangnya ngagali deui baraya gitu. Ya. Kan model di urang ayeuna banyak lah nu mungkin lain waktu kita Bahas di bahas deui model Gunung Padang di urang naon kurang kumaha eta sampai ke Bahasan taman dunia. dunia. Akhirnya muncul deui ku tatangguhan. Ya. Ku tatangguhan nya nu di Iya, Batu Lawang Lawang. muncul deui itu kan. Kita Mulai mararuncul budaya-budaya itu Iya, mulai semenjak dihidupkan deh gitu ya. Nah gitu panginten Baraya Sunda tong hilap di like, di komen, sareng di subscribe. Yuk mangga.